Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng simkuring manganang behayu urang ngarasin hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari. Kamari teh nembe dugi kadinya mitranya atau sareng sami-sami Bandungan kumaha terasna ieu jajaran carita wilujeng ngadangukeun krung. Atuh ari geus kitu mah duana teh balik dewe ka imahna bahia. Dina peuting eta mah usaha si selut teh can ngabuahakeun hasil dina raraga nyangkalak tuyul. Hihihi, kumaha jang balik wae ieu teh? Nya atuh mang kapanan sidik tuyul teh? Teu operasi perek meureunnan cuma ditehangat oge malak beunang. Bener jang, mending isuk deui bae. Ayo ayeuna mah urang mulang bae puguh ge mang ieu panon geus teu kuat ku tuluh. Nya hayu mang urang ka imahna bahia. Atuh duana teh ngadon baralik we ka imahna bahia, barang tepi ka imahna bahia kasabak bahia teh keur nungguhan we. Can sare kita tadi oge nganti kadatangan si Selut jeung si Sueb banget penasaran ngeunaan hasil moana si Selut nyangkalak eta tuyul. Katingali sorot panonna teh ngemuka penasaran pok bari cacarita. Kumaha jang nah hasil waktu tuyul teh? Penting ayeuna mah eueuh datang ka ieu lembur bah. Tapi uing teh kadon manggihan juri kunti, malahan mah meunang katerangan tah ti juri kunti teh bah. Demi ngadenge kitu bah ieu. Manehna jadi penasaran nah naon cenah katerangan ti eta juri kunti teh. Nya kumaha kitu jang? Abah mah jadi penasaran. Kieu bah caritana mah daradat bae ku si Selut dicaritakeun naon rupa nu geus kajadian. Mbah iya unggut-unggutan ngadengikeun dari anak. Sakabeung mah molohok we kaget. Satu tas ngarasa cukup mah nyaritakeun si Selut teh mungkas obrolanna. Tah jadi kitu bah pangna uing nyaho ngeunaan tuyul teu datang ka ieu lembur teh. Nyata katerangan ti eta juri kunti. Kapan manehna teh cenah sok nempo lamun ngulamprang mah? Ngan edas we nya si tuyul teh prek meureunnan. Satu teu kabeneran jang. Tah kumaha jang Sueb? Ginggi apun meureun po jurig nu sakitu jelasna mah. Aya aturan mani deket kitu ka tempona teh. Hihihi, nyakan tenan we atuh bah. Soak pisan kabayang-bayang. Malahan mah pas dina panggihna ge abdi teh nepikeun ka kawas patung teu bisa nyuara. Tapi ayeuna mah henteu sieun deui, diselengit ka sieun teh jadi gede kawani. Nah bisa kitu atunya. Kapanan geus diubaran ku Jang Selut, malahan mah geus diusap panon teh. Ngadadak henteu sieun apa nu kitu teh. Hebat atuh Jang. Jang Selut teh memang bisaan. Bisa ngajadikeun ujang tadi namborangan jadi aya kawani. Diusap biasa we bah. Atuh da ngarah jongjo dina maturan uing dina maluruh eta tuyul teh. Tang tubek kangaranan makhluk halus matak pikasieun. Jaga satu ayeuna mah geura reureuh we lah. Da puguh teu kapanggih poe ayeuna mah. Tuh da kamar mah geus dipernahkeun. Sok we bisi arek reureuh mah geura sarare. Hihi, nya bah kuku ke kita tadi panon teh geus asa cepel hayang gara-gara reup sare. Sok geura sarekeun ujang, geura sarekeun. Atuh ari geus subuh kitu mah koloyong si Suem jeung si Selut arasup ka kamar anu geus meunang mernahkeun ku eta bahia. Guledak duana sahare ti beranaker. Malahan mawanci teh geus liwat tengah beuting. Kaayaan di luar teh sepi jempling. Ukur soras-soras teh beuting we di sarada mendereang patembalan.
Waktu dulu maku marengan insan anu gumelar di alam pawenangan. Ilang wanci peuting kaganti ku wanci beurang. Isuk-isuk balebat di tebeh wetan geus datang. Pepedut hideung kasing raikeun ku cahya nu sumirat nyahangan jagat. Manuk recet di sarada ting kalaper we geus mimiti balang siar jangeusian eusi beuteungna. Manuk hiber kujangjangna manusia usik wakana liar kipayah tiap jalma rupa-rupa kasabna teh sakumaha pakna we masing-masing. Kadang aya nu digawena teh kasar, aya oge anu enteng anu hampang, aya deui anu popolah tatanen di sawah jeung di kebon, aya oge anu jadi kuli atawa dagang jeung lian anu sejenna beda-beda panghasilana oge. Sagala geus ditaker sakumaha tulak canggeum bagja awak manusia madarma ikhtiar jeung usaha. Tapi naon rupa nu diusahakeun eta tangtu anu bakal katarima. Tapi arajeun aya jalma anu teu sadar. Kapeung aya jalma anu teu sabar, hayang untung tina enteng, hayang rejeki anu gede ku cara anu hampang, malah mah ngahalalekeun sagala cara. Estu poho kana purwadaksi. Sabab sagala ge tangtu aya pertanggung jawabanan. Tapi keur jalma anu ipis iman mah saperti Mang Emus jeung Bioya, teu mikir kana halal haram, teu mikir yen laku syirik teh dilarang ku agama. Manehna mah bungah we nu aya, cita-citana teh kiwari geus laksana loba harta banda. Kadenge Bioya jeung Mang Emus keur ngobrol we sabab Mang Emus teh kara balik. Geus operasi teh ka lembur sejen. Kumaha bapana lancar usaha si Tuyul teh di lembur mana tadi teh? Hasil ibuna. Aduh, malah mu cekil hasilna teh juga makan. Teh lah di lembur babakan oge Cinyere mah. Aduh, bala deunghar. Kalau baduit. Ya, sakieu bebenanganna teh. Mani loba kieu nyesel. Pokona mah gede-gede lah. Alah, kitu ku tante mana cikan? Song atuh diasongkeun. Eta duit anu tuna dina pesakuna Mang Emus teh. Barang breh katingali bener we duit lembaran anu gede. Alah, mani loba ieu lain receh bungkutnya ieu mah aduh. Geus we atuh bapana operasi teh ulah di lembur sorangan, leuwih hade di lembur sejen. Da ieu geuning aya di lembur urang mah. Bebarengan teh sok receh. Jeung dari dia mah jalan sesuara usah wungkul atuh teu cara di lembur itu meureun. Enya puguh ge lah. Keun ke marek ngadon we lah ka lembur sejen najan leuleumpangan oge capek. Kacombo ari hasilna juga makeun mah. Enya tapi bapana kumaha nah aman moal aya nu curiga kitu bisi we aya nu nyurigakeun. Tindak tanduk bapana teh. Kumaha lamun bapana dicuriga sabab loba nu kalengitan duit. Ih, tenang we lah. Ulah hariwang ibuna. Engke marek pura-pura we bari dagang. Kapan ari kanu dagang mah moal curiga. Beda jeung leuleumpangan teu mawana naon da kitu. Keun bae lah indit isuk balik beuting oge jongjon. Kukulam perangan oge. Tah bener atuh kitu lain ti mimiti atuh ngarah pegawean urang teh mulus eueuh nu curiga bapana. Puguh ge kakara kapikir lah. Keun lah ayeuna pokona mah rek pura-pura dagang we jeung nginjem-nginjemkeun duit. Kawasilah hem kapan teh dicuriga ari kitu mah. Sanajan dunya urang boborengkalan oge. Datang tu sidi kana usahana tah kitu. Nya alus atuh ari kitu mah. Abi mah regreg bapakna. Sabot keur kitu. Torojol aya nu datang. Katinggalina mah ku Bioya jeung Mang Emus. Nyata budak dugul alias si Tuyul teh nyampeurkeun ka Mang Emus jeung Bioya. Biasa nama moyah kitu mah. Eta Tuyul teh hayangeun disusuan, hayang dipepende, da meureun tuduheun hayang sare. Mak, hayang nenen mak, Uyul teh tunduh Alah, ieu panon mah cepel mak. Keur ngobrol teh ngaganggu wae maneh mah Tuyul. Hayu atuh ka itu tuh kanggon. Urang pepene heula ku emak.
Sok susuan heula lah ilbuna. Ngarasa saya ngobrol ari geus CS mah teh tuyul teh jongjon lah. Lewas wae atuh bioya mah asup saheulaan mah kanggona pikeun pendek eta tuyul. Tinggal Mang Emus we ngahulang sorangan di tepas. Sakapeung mah bari seri leutik bangun bungah. Da eta we surah seri kawas anu burung atuh kelepus urut mani nikmat nakar. Hasipna teh mani mulak. Kur kegerentasan we ngomong sorangan manehna teh. Alah, genah hirup teh ayeuna mah lah. Hihihi. Teh cara waktu ka tukang lah. Usaha teh ripuh jeung ripuh we ayeuna mah. Usaha enteng hasil mucekil. Kan hanjakal we pamajikan mani teu pikabitaeun ayeuna mah. Awakna begung, katingali ragas jeung garing. Jeung kulit teh kariput aing mah. Aduh kumaha atuh nya bikeun bae Keun we ayeuna mah geus loba duit ieu lah. Keun we pamajikan masing kanyusuan si tuyul lah, sing jongjon keun bae nepikeun ka awak begang tinggal tangkorak oge. Nu penting mah hasil usaha. Pamajikan mah bisa neangan deui we kalembur sejen. Malaur aing teh engke mah baka sering ku kulampurangan kalembur sejen. Sugan we menang mamah muda. Geulis jeung bahenol. Alah kabayang we. Kitu sawangan Mang Emus teh. Dasar jalma sasar, jalma sarakah, jalma nu geus kabulanna ku fitnah dunya. Sok rajin nipu daya meungpeukan kana rasa elingna. Atuh ayeuna mah urang caturkeun di seselud nu peuting eta gagal newak tuyul. Engke mah cenah ti cobaan deui. Susukanan we engke mah tuyul teh aya ngulampreng deui ka lembur. Tapi barang dicobaan dipaluruh dipapai-papai. Tipoe kapoe teteh lah taya anu datang di ka eta lembur. Puguh we atuh leungiteun udagan eta si selud teh. Bok atuh cacarita deui ka Bah. Iya. Bah. Teteh lah sakitu ku uing dipapai unggal peuting oge geuning tuyul teh. Eueuh datang di ka dieu jeung eueuh nu kabedakeun leungit duit meureun Bah. Nya Bah ge aneh. Eta tuyul teh kawas anu embungeun. Datang ka ieu lembur, kawas anu tilem. Moal kitu apalieun aya ujang. Nyadu ka teuing atuh Bah. Mana kitu ge meureun boseneun we meureunan eta tuyul teh. Geus pindah operasina ka tempat sejen. Bener bisa jadi eta tuyul teh operasina ke tempat sejen. Kan hanja kawe cacak-cacak mun katewak mah moal aya nu jadi korban deui. Bener pisan. Tapi keun we nu penting mah lemur Abah geus aman jang. Abah reug-reug ayeuna mah kuku ge nganuhunkeun pisan kana bantuan si Ujang nu daek diangkir ka ieu lembur. Nya sami-sami uing nganuhunkeun di dieu teh geus ngariweuhkeun Abah meureun sela cicing di dieu. Henteu jang. Kuku geus kewajiban Abah ari ngajamu tamu nu diangkir ka dieu. Abah teh nganuhunkeun pisan. Kumaha tuh jang? Kayaan lembur teh geus aman, tapi si tuyul teh can beunang kumaha urang nah cicing di dieu atau mulang bae. Nya mulang we Mang, kapanan geus aman ieu lembur teh. Jeung eta tuyul teh geus eueuh di dieu. Sugan we moal datang di ka ieu lembur. Berarti urang teh balik wae. Nya uang balik wae bisi si emak dedeupeun. Kitu deui Pak Haji teh pasti nunggu-nunggu nah cenah lila kebal-kebal teuing. Kapan uing teh jalma gawe. Nya jang nya. Atuh ari geus kitu mah poe eta keneh. Si Selud jeung si Sueb teh pamitan we rek mulang ka lemburna. Urang kocapkeun sawaktu ngaliwat ka salah sahiji lembur. Mang Sueb teh ngeureunkeun mobilna. Sabab katingali aya di jalanan teh aya salah hiji warung. Nah habat eureun Mang. Mang mah tuluh aya ngopi heula jang. Tutu aya warung tuh. Hayu urang ka itu. Oh rek ngopi heula. Nya hayu atuh Mang. Wujud atuh duanana teh tarurun tina mobil. Geus kitu malah leumpang nyampeurkeun ka eta warung.
Kabeneran eta warung teh dijagaan ku lalaki anu masih keneh ngora nu nelahna teh jang suja atuh nu boga warung ngabagiakeun mangga ceralik bade mesen naon ieu teh hihihi jieunkeun kopi 2 jang kitu deui mana rokona jika diekeun hayang udu dieu mangga diantos geus kitu mah deker we kopi teh dijieunkeun ku jang suja geus kitu diasongkeun ka eta Mang Suem jeung si Selut tah ieu mangga digelari leuet tah ieu rokona aduh terus di marana teh sapertos sanes orang dia itunya hihi bener-bener atuh kapan mamang tidak orang dia dekat tinggali mamang turun tina mobil mohon alah nuhun iya ditampi kopina sok mangga jang mangga hihi alah di teh ngaranna ngelembur naon jang ieu teh lembur Ciromed nah hari Mang sareng ieu wargi Mang ti mana teh hi mun Mang mah ti lembur Campaka puguge keur di perjalanan balik ti lembur Samboja puguge tas newak tuyul tapi hanya ka tuyul teh ka tewak oh newak tuyul nah kumaha kitu bener hi bener jang Mang teh tas mewak tuyul sabab di lembur Samboja mah kabejakeun loba nu laleungit duit nya Mang teh diangkir ku eta pupuh lembur jeung balada yang dulur Mang nya ka Jajang Selut tapi hanya ka teh beunang dawuh ngulang meureun deui ka lembur Samboja teuing ka mana eta si tuyul teh aduh asaku kabeneran atuh pugu ge di lembur Ciromed amari kabejakeun loba nu leungit duit malah kuring oge sarua kaget lah sabab duit teh pubugu leungit salamar mitina mah sugan teh asalip we tapi teh lain abdi wungkul Mang anu leungit teh nu sejenna ge sami buah-buah kitu ku tuyul nguping Mang tos newak tuyul kitu ti lembur Samboja buah-buah eta tuyul teh kadon operasina di dia aja namanya aduh aya bae atuh nah laras teh tiasa newak tuyul nya bener atuh bisa newak tuyul pokona mah lamun aya tuyul dek ditewak jadi benernya di lembur ieu suka geus kabejakeun aya nu kalengitan duit laras pisan Mang malihan mah anyar-anyar punggu ge jadi kitunya Kang aduh kumaha atuh Mang teteh lah tas si tuyul teh kaburna ka lembur ieu meureunnan kurang ajar kalah ka lembur ieu laras pugu ge malihan sanes lembur ieu wungkul anu kalengitan teh sabab di lembur sejen ge tetangi lembur terus aya 2 lembur anu kabejakeun kalengitan duit teh jang aduh pugu ge aya bae atuh teh tuyul teh jadi kagak laksak jadi inggis we bukan cecekelan duit teh sieun leungit jang lah keur mah usaha teh kieu lah kudu leutikan der dipauku kencit kumaha tuh jang urang teh balik bae ka lembur nah mana neruskeun newak eta si tuyul teh lah geuning eta tuyul teh kiwari mah ngaranjah ngalah maokan duit teh di lembur ieu jeung lembur anu sejenna nya Mang aduh bingung atuh kumahanya kapan uing teh rek balik ka lembur piraku kudu cicing di lembur sok inggis we cicing di lembur urang teh rek ngala eta tuyul heueuh newak tuyulna pindah di ka lembur sejen kapan percuma atuh Mang ieu saena mah aduh kumaha pami saheulanan mah tuh cicing we di bumi akak jang ngara aman lah ari tiasa newak tuyul mah sugan we datang di ka dieu aja cek eta jang suja mari nami harap si Selut teh cicing we saheulaanan mah di lemburna atawa cicing di imahna ngara kayaan teh aman eta tuyul teh bisa kacanggalang ari cek Mang mah leuwih hade nya bener cicing heula we atuh saheulaanan sapeuting mah
di lemur ieu jang kurang buktikeun nah bener loba nu kalengitan sugan we atuh kabeneran yang ulampreng ka lemur ieu ya atuh tapi eta Kang Suja nah teu kaabotan kitu lamun kacicingan ku urang duaan ieu teh henteu jang kugu akang mah bunga we nu aya lah lamun ujang tiasa rewa anu kitu mah kugu ge ngarah kaayaan lembur teh aman lah tak kitu hihihi nya tuh hari kitu mah lain aya bae atuh kita tuyul teh bet pinah-pinah kitu nah kumaha kitu jang eta anu leungit teh nah bener ku tuyul kapan aya leungit ku tuyul mah duitna teh salemar lain laras pisan eta teh mang da hampir sadayana punggu ge leungit teh salemar malahan mah di bumi juragan Haji Kosim mah duitna seueur tapi tetep we hari kapalingan mah salemar oge nyahoeun lah kumaha abdi jaman leutik ieu asa kalengitan pisan ternyata kurang ajar teh si tuyul teh beki ngagalak kesak bener mang kayak kieu mah urang teh kudu cicing heula we sapenting mah di ieu lembur atawa sapoe urang pastikeun oke sugan we bener ngulampreng deui ka ieu lembur nah urang teh bisa nyangkalakna hihi nya jang nya bener saya namanya atuh urang jajabkeun we ayo urang nepungan heula puguh ieu lembur urang bebeja heula yen akang teh kadongkapan ujang jeung Mang Sai teh ngaran emang mah Sueb daya batur emang dulur emang keneh nyaeta jang selut nya jang selut sareng Mang Sueb saya nama urang tepungan heula ka buaya lembur supados sedegreg lah oke anjeunna ge tangtos bingaheun kasumingan ku salira duaan teh margi kasus ieu lembur teh tangtos bakal dibantos pangitan ya ayo atuh kitu alus lah nah urang dina cicingna oge tenang haringis kanyahoan ku pupuh ieu lembur mah atuh geus kitu mah eta jang Suja teh manehna teh nutupkeun heula warungna rek ngajajabkeun heula Mang Sueb jeung si Salut pikeun nepungan pupuh eta lembur ayo ayeuna urang ka itu wae tiruanna teh berabe laleumpang rek ngajugjug ka imahna pupuh lembur tunggu saparak tapi ka eta imahna pupuh lembur karatangna teh mata kaget pikeun pupuh lembur teh ok teh carita nah saha ieu teh jang Suja kawas mawa batur kieu teh aya naon ieu teh lain urang dieu ieu mah laras ieu teh ki bubu tadi teh kalarasan aya nu ngopi ka warung teh pasti taros setelah cenah wih ti lembur samoja wih bade newa tuyul bubuh ge dan bae teh hasil cenah da tuyul kabur nya meureunnan ka lembur urang jeung lembur sejen anu jadi korban teh oh baru kitunya jadi si Ujang duaan teh geus usaha bikin newak tuyul di lembur samoja memang bener ki urang duaan teh tas balik di lembur samoja maksud mah rek lewat tuyul sabdi angkir ke pupuh eta lembur bikin narengsekeun pasoalan di ditu tapi tetela nihil sabab tuyul teh kaburuk pindah operasina jeung meureun ka lembur ieu jeung lembur sejena aya ku kabeneran atuh puguh ge oh aki teh nampa laporan ti warga lembur nu loba kalengitan ku duit oh meunggal imah gitu dah nah geus jelas eta mah lain ku garong atau bangsat ieu mah mangrupakeun pagawean makhluk anu teu katempo nyata si tuyul sabab gujrut tuyul kitu di lembur sejen oge oh kitunya atuh nepangkeun isim abdi Selut ki tah ieu Mang Sueb nya kuring Sueb ki
Ya nuhun we ditepangkeun jeung akinya. Dah jadi kumaha ieu teh Jang Suja? Kieu Ki. Jadi ieu Mang Sueb jeung Selut teh ku abi ditahan we di lembur saelanan malah. Sapoe mah sugan we tuh kabeneran bisa newak eta tuyul Ki. Nya ya sae enak kitu. Geus we cicing di imah aki atuh. Sapada mah di warang di bumi abdi Ki. Wah geus we di dieu Jang. Ngara aki teh kapan? Oh, hari cicing di dieu mah ngarah regreg. Geus gampang ngatur orang dieu. Oh, nah jadi kitu. Nya tuh sae. Kumaha Mang? Jang. Cicing di dieu cenah. Nyari uing mah kumaha saena bae lah. Kumaha urang dieu? Geus we cicing di imah aki ngarah lalegah. Kapan aya imah khusus pikeun lamun aya nu tamu tak kitu. Nu rajieun kapeutingan sok cicing we di ta imah. Nya sae atuh di kitu mah sae. Atuh ari geus kitu mah Mang Sueb jeung si Selut kitu deui eta Jang Suja. Katutup puhul lembur, ngoplak ngobrol we ngobrolkeun ngeunaan kayaan di eta lembur. Nunalah lembur Cirome. Ngeunaan perkara geus loba anu kalengitan duit ku eta tuyul. Atuh kitu kayaan si Selut jeung Mang Sueb teh. Anu rek ngadon yang kalak tuyul we sugan we cenah. Kaparengan bisa newak tuyul anu kabejakeun aya ngulappreng ka eta lembur. Kocapkeun dina hiji peuting si Selut jeung Mang Sueb manehna teh geus keur kamimitian deui susuganan eta tuyul teh aya ngulappreng ka dinya. Tah susuganan we atuh peuting ayeuna aya eta si tuyul Ki. Oh, jadi rek kamimitian neangan eta tuyul Jang. Nyapek we atuh kumaha carana? Dan we urang papai di ieu lembur sugan meunang tanda-tanda nu nyurigakeun atau bisa manggihan eta tuyul keun we urang cerek daleg eta si tuyul teh. Nya Ki teu pisan. Nya nyanggakeun we. Mudah-mudahan atuh bisa kajanggalaknya. Ayeuna bae teh. Oh, kapan sore kene? Keun we. Hoyah kieu. Sugan we. Da kapan teu tangtu pastina oge kangaranan eta tuyul teh. Bisa wae usahana ti beurang. Dan bae lain teu hayang newak ti beurang teh. Sawa ti beurang mah. Moal bisa kacerek daleg. Pastina ge ukur bisa diasupkeun kana jero botol Ki. Oh, jadi kitunya. Ya heug atuh. Kadewe dah Ki mah. Teu apa kitu tah. Nah, perlu dijajab ku aki. Nya halus atuh rek milu mah aki. Ngarah bisa nyaksian. Nya rek milu we Jang. Ya ayo atuh ayeuna bae teh. Nya isukan we da ayeuna mah waktosna Seeb heuleuh mitra. Waktos 800 kapan deui. Cak heula urang tuna jajara cerita si Selut Balad Siluman Bagu duy ka dieu urang teraskeun dina siri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosana hapuntenna tina sagala kakirangananya. Tangtos seur lepat tangtos seur kirangna. Malah mandara janten hiburan bae. Atuh mang sagalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.